Jadi pas urang rek init nguseup tadi urang teh ti Soledad tidinya tah. Jadi urang teh ngagedeblug bukana ka sawah eta. Tapi untungna teh teu kunaon ngan tibang we ieu teh bujur teh baralok pokona. Jadi ieu teh init mancingna teh sekitar jam 5 sore dan cuacana teh aduh euna teh keur nyaeta gerimis mengendang pokona mah. Karena urang penasaran banget sama solokan anu leutik ieu tah, jadi urang teh bebelaan hujanan dah hayang nguseup nyaeta. Seperti biasa umpan pertama langsung wae dialungkeun ka susukan anu leutik eta. Teu kungsi nunungguan lila umpan pertama langsung disambar. Sayangna enggak dapat. Dilanjutkan sama umpan yang kedua dan di sini juga langsung dilempar saja. Jeung umpan nu kadua ge lagi-lagi dan lagi-lagi mocea deui tapi di dia urang terus berusaha pokona. Tapi umpan nu katilu mah alhamdulillah teh langsung meunang nya ge rada leutik tapi lumayan pokona mah nya di dieu. Tah di dieu urang langsung pindah posisi pokona mah ieu umpanna teh umpan nu kaopat dan teu kungsi nunungguan lila eta umpanna langsung disambar wae ku lauk dan tarikana edan ieu mah bangunna teh rada gede nyaana ieu mah. Kasebutkeun rada gede lah komo lamun ngeuseupna di nu jero mah nya aduh geunaheun ngulin geunap pokona. Tapi ieu teh laukna nya ge susukanna leutik tapi laukna mah aduh lumayan garede pisan pokona mah nya. Geus rada bosen di lapak eta tah urang ganti di lapak deukeut paralon tah di dieu nya. Tah umpan pertama ku urang geus dialungkeun ka dinya tinggal nunungguan sabaraha detik tah urang geus meunang deui pokona mah mantap banget pokona mah. Tah di dieu ieu umpan nu kadua deui nu teu kungsi lila deui ieu geus meunang deui pokona mah gacor ieu mah nya ge susukan leutik pokona mah mantap pisan. Walaupun laukna teu sabadag nu tadi tapi ieu mah lumayan pokona target urang pisan ieu. Sajeroning urang jijing tapi urang salpok kana ieu tah kana kulah ieu atawa bak ieu na buat kontrol ieu teh nek dipecahkan ku urang teh sugan ayaan tah umpan pertama teh urang dialungkeun deui. Tapi posisina teh ieu teh teu jero teuing sih tapi lamun caina herang mah pasti katingali aya jeung eueuhna. Tapi urang teh geus rada lila di dieu teh nungguanna tapi beungeuna teh nu nyangut wae beungeuna teh euy teuing kumaha teh eueuhan sugannya. Ditungguanna nepi ka ampir sajam di dieu eueuh nu nyangut-nyangut tah urang di dieu teh diputuskeun wae nya naek ngalih tempat pokona mah kan sagigireun. Teu kungsi lila urang pinah tadi dieu teh aya nu ngagusur tapi teuing lauk naon ai pas dijengwut teh ditarik nya eta. Pokona mah teuing pegat teuing lesot pokona mah da ieu teh senarna teh jadi eueuh useupan tuh katingali kan eueuh useupan teuing nyelap teuing digegeuk-geuk. Padahal urang teh masih seru sih nguseup di dieu teh sabab lobaan-lobaanna keur geunah-geunahna tah ieu teh hasilna teh karek menang sakieu. Jadi urang teh geus we da kumaha deui atuh da eueuh deui useupna ge.